Warga Jawa Barat ya rame deui wae alam dunia ya. Eta si Mang Ono tah dipilih ku saha si Mang Ono Surono dipilih ku saha warga Jawa Barat. Aduh supa-rupa we eta kalakuana ka Gubernur Jawa Barat ka Kang Deddy Mulyadi sekitu mah ngeskieu mah geuningan kumaha we ngaramekeun alam dunia. Biasana nu kitu mah nu geus boga panyakit hate geuningan. Naon panyakitna ngaranna teh nya eta teh iri, dengki, hasud, depanan kitu. Pagaweanna teh tah kitu nya warga Jawa Barat. Ayeuna geus rame deui wae apana. Misahkeun provinsi jadi 5. Masya Allah, tabarakallah. Aduh eta si Mang Ono apanan kudu namanya wakil rakyat apanan DPRD teh. Tapi nah eta mah lain kahayang warga Jawa Barat eta mah kahayang sorangan sigana mah eta mah. Nu kitu teh disebut Dewan Perwakilan Rakyat nu kitu teh. Atawa dewan pribadi. Tah gitunya warga Jawa Barat si Mang Ono kudu dicirian tah warga Jawa Barat. Gitunya cirian tah. Jadi ketingali gitu tah. Seperti dipimpin ku Kang Deddy mah. Mana anu alus mah anu gorengnya. Ya gitu tah. Manfaat teh gitu tah. Ya sok warga Jawa Barat tah.